utang di pasian anjing ku Allah teh 1 juta atos terus saya tetangi perjauh teu damah nu 1 juta waktun dipasikeun 500.000 jadi dia kan mulai penit teh omo di pasar rezeki 10 juta 5 juta dipasikeun beuki perdit 1 miliar 500 juta dipasikeun beuki koret batak mun tamat tadi sebatik aya jalmi anu infak dina di kencreng masjid 100.000 ieu 5.000 cek abdi mah can tangtu pahala manggah Allah mah nu 100.000 bisa jadi nu 2.000 biasa janten pedah ladang ngarongsok punten ladang ngarongsok aing sabaraha paling 20.000 ladang ngarongsok teh sabar sakilo rongsok 5.000 aya rongsokan 2.000 sakali mun eta mah sakarung sabaraha kilo teh ini sekarang sok yalah dikatakan sakali angkat teh 20.000 eta nyical botol eta teh eta ka masjid masihkeun karsa 2.000 tina 20.000 10% tina harta anjeunna nu itu mah artosna 2 miliar ngan 100.000 teu 0,0,0 na ieu mah geus 10% na eta ihsan Allah ihsan Allah sapertos itu ihsan Allah bahkan nu teu gaduh mah karek ngalamun tos dipasihan pahala ibu teh ngalamun ieu ibu ngalangkung aya jang beunghar kayung-yung jang haji mah nya kurban ayeuna abi teh hayang kurban karunya kata tangga teu kabagian wae kan ngalamun anu kurban dengan saurang we teh nya sa RW teh hayang namahan karek ka hayang hungkul kitu teh ngalamun jang anu teu gaduh mah ngalamun oge naon janten pahala janten pahala eta kurang kene sing sabar eta ihsan Allah jalmi beunghar jeung nu miskin pahalana langkung ka nu miskin ibu ayeuna anu anom jeung anu sepuh sing pahalana ageung mana hah anu sepuh jeung nu anom pahala mun salat ibadah ageung mana pahalana ageung sepuh ageung kene nu anom nah jeung anu anom anu beuki ulin budak orang anu beuki maksiat budak rek mengbal rek nguseup rek segarupa budak orang teh tapi kulantaran resep keneh ulin tapi masih kene kersa ibadah keneh salapan jang nyegah kana nafsuna kala rek salat heula padahal hayang mah buru-buru ini nonton Persib tapi non dicegah kek salat heula ka salapan ngata nafsuna hiji paling ibadah ge 10 hari urang geus kolot kumaha asa teu parantesan nonton bola kitu asa pantes nonton di bioskop teu pantes urang mah nini da bujeng-bujeng nini diajak ku aki-aki ku budak norak aki-aki teh hayang ngajak nini depan teu parantes mata kumaha urang ibadahna urang mah ibadah nu tos sepuh mah tinimbang nganjing tinimbang rek init ka pasar geus teu dipercaya tanaga rek gawe eueuh narima kitu nya rek moe awak di buruan raku hansip tinimbang teu tinimbang eueuh gawe mending we ka masjid tinimbang bahasa urang mah daripada da ihsan Allah. Jadi ibadah teh meuning tingora nepikeun ka kolot. Eta ulah ayeuna mah ari keur ngora ketol ibadahna, ari geus kolot hoream. Eta teh suul khotimah. Ada miti tuang teh sareng daging, sareng gepuk, ari pantung jeung hitut. Eta suul khotimah awon eta teh. Ari keur anom rajin ka pangaosan anu kolot ngasuh icu. Ani seru kitu nya. Karena anu mah getol ka pangaosan teh dipapai Senenan, Salasaan, Reboan, Kemisan, Jumatan. Dina Jumatan di Sabtuan, Ahadan, saminggu teu pinuh.
kamana semua aina tara ngawas ngesepuh aina maktos sepuh teh ngasuh incu hari geus salat beuteureun ngajina suul khotimah teh goreng tungtung incu mah aya bapana aya indungna bikeun ka bapana jeung indungna teh ngaos mah ngaos we ulah aya alasan beuki sepuh teh kedah langkung getol ibadah sanes ulah naon sanes kalau kamu ngendoran ibadah teh kadah betul. Eta ajrun ihsana Allah nu dipasikeun ku Allah ka urang. Benten-benten dipasikeun teh. Kanu pinter jeung kanu bodoh, nah, nu pinter dipasan dilipat gandakeun. Pahalana teh ka ulama ka alim ulama teh. Kumarin naon? Anjeunna mah milarina ge atuh sapertos kitu. Kasabna ge milarina ge. Benten-benten pahala dipasikeun. Jalmi anu nikah jeung nu can nikah pahala sami teu? Kagungan mana? Nu tos nikah nu teu can nikah? Tos nikah. Raq'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raq'atan minal ujabi. 2 rakaat jalmi anu tos nikah langkung sae pahala tibatan 70 rakaat jami nu lalajangan gitu kan. Untung geus kawin ceuk betenya. Alhamdulillah eta. Jadi nu lalajangan gedung urang kali tong diantepkeun buru kawinkeun. Endakeun. Ya eta bentar pahala oge dipasikeun ku si Allah ka urang. Eta disebutna teh rahmat Allah. Nu